ke mana? Eta Mang Yadi. Kadi sakeun kadi. Aya perlu yeuh. Rezeki ya rezeki. Muncul dia. Aduh. Tuh, abah teh aya. Sok cikongko di nyawayahna lah. Kerja di juragan ya. Loba boga rezeki. Keur boga rezeki. Heeh. Wah, itu minangkana mah aya kanya ating bisnis, bukanna bisnis. Ieu keur abah. Gini. Ih, 350 nya. Ieu ka Mang Yadi ieu. Boga bisnis. Hiji, dua, tiga, opat, Sarua menjadi di boga rezeki tambahan. 430 nya. Kade tong dicokot ieu. Apaan eta amanah? Kade nya. Komo lapok gitu. Oh, menang bisnis kok ada gitu nya. Kade ieu ting menang dipercaya. Jadi ya aing gaya namahan gitu. Duduk saware. Ya, orang kentut ya. Pembikin saware. Ya, desakan saware. Menjadi manyamun ya, keres. Ah, nya sang pelongis bura-bere ka dulu ka babaturan ka dulur mah. Jadi boga rezeki teh teu dadahar ku sorangan, asa sugumaha teh geus mere ka dulur mah. Mudah-mudahan cing nepi bah, kade ulah di korupsi lah. Itu kemana dengan pangabutun ya duit bea kopi teu boga rokok teu boga ngalang-alang heuh di jauh ke paninana Oh jadi ayah ini beneran. si abah Aku harus Cager, Bang. apa-apaan. jompet naon Ada menang rezeki kurang kebagian kabeh. nang rezeki Hah? Kenang kebagian Mang Yadi. bener apa mana tuh Iya, abah kan ngojek di ditu. ada jual tanah teh gitu Oh juga nama. mana tuh Saya bungkus ongkosnya abah. gampang Oh, jauh abah ngojek kapan? Dana di ditu. Oh juga nama. aya abah sarua kabere Ya, Nah, ya Mang Yadi. Nah, gimana abah? Rumah hak abah. aya suratan ya mariksa duit saware bisa dicokot tuh ya eta duit teh Mana abah, mas? Abah. kumaha eta cek wadah gitu Pembagian abah, malah Mang Yadi nama ongkos ojek. tuh nya bener tuh cek wadah gitu di sini Aing rasana nek untung poe ieu teh yeuh. Pokok boga bagian teh tiba ada. Corona mah aing teh asa mamanya hun Mang Yadi teh nyelipkeun aing teh nyomot saware. Dar bongkor ka dudut di Mang Yadi da. Gara-gara surat sih itu dah. Da ada sia aing ka pangi pemelah aing abah. Tuh aing mah bongkor di teh garing jadi nanti salah marah kurang manjur.